min sayyi'atin fa min nafsi wallahu ya'lam. Panginten kangge silaturahmi kedua orang tua yang hadir di sini. Nur Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Masya Allah. Masya Allah. Makana. Binikmatin. Minallah. Bismillahi. Masya Allah. La yasrifu. Su'a. Illallah. Bismillahi. Masya Allah. La hawla. La quwwata. Illa billah. Subhanalladzi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kayak Beb. Rasa sukacita yang dirasakan oleh keluarga besar Bapak Isbula dan Ibu Imas, Pangbagia hadiran Ibu Jeng Sumiti. Pun sampurasuna. Bismillah anu jadi pamuka langkah. Bayun. Ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, prosesi
prosesi genting kita dimulai. Selanjutnya prosesi pengkalungan bunga dari bunda pengantin wanita kepada pengantin pria dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Prosesi pengkalungan bunga dimulai. Sudah cukup, berkenan kepada pengantin pria dapat bersalaman dengan ibunda pengantin wanita. Dilanjutkan pengantin pria dapat bersalaman dengan ayahanda pengantin wanita. Ya, sudah cukup. Berkenan ibunda pengantin pria dengan ibunda pengantin wanita dapat bersalaman. Mangga mama sareng mama besang. Ya, dilanjutkan bersalaman dengan bapak besan. Sumangga bapak kalih bapak tiasa bersalaman. Ya, sudah cukup. Berkenan kepada pengantin pria dapat melangkahkan kaki ke depan 2 langkah. Berkenan kepada kedua orang tua mengapit atau napi menggandeng. Kita mengantarkan pengantin pria beserta rombongan dengan lantunan sholawat. Ya, baik Bapak Ibu, rombongan pengantin pamaga Tinada Gatayana, keluarga besar Bapak Ahmad Supiani dan Ibu Mas None, Mas None, berkenan untuk dapat menempati tempat duduk anu paratos di sayogikan. Semoga Bapak Ibu, rombongan Bapak Ibu, rombongan di pengantin pamaga Tinada Gatayana, baik itu para kiai, para sepuh sepuh, anu ayah di lokasi acara Tinada Gatayana menghaturkan lujeng sumping. Selamat datang di kediaman pengantin pamaga di keluarga besar Bapak Isbula dan Ibu Imas. Panginten semoga Bapak Ibu berkenan menempati tempat duduk anu paratos di sayogikan. Kanggo bapak-bapak anu paling kanan semangat biasa. Paratos disayogikan di bumi. Semangga panginten Tinada Gatayana diarahkan kanggo pihak keluarga.
Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji kepada Yang Maha Suci, syukur kepada Yang Maha Ghafur. Alhamdulillah atas rahmat dan ridhonya, tepat di hari ini Minggu 14 Juli 2024, kita semua dapat berkumpul bersilaturahmi untuk menyaksikan dan mengiring doa untuk kedua mempelai dalam rangka resepsi pernikahan antara Ayu Nurjana dan Ahmad Ridwan. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya yang suci, sahabatnya yang abadi, beserta umatnya yang mengikuti sunnahnya hingga akhir nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. Astagfirullahaladzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ngaturkeun nuhun ka pangarsa Bapak Ustaz Riki Rawon antarantos melantunkan ayat suci Al-Quran ini untuk ayeuna. Insyaallah mudah-mudahan dengan dilantunkannya ayat suci Al-Quran menambah keberkahan untuk rangkaian acara dina dengan ayeuna. Bapak Ibu sadayana, kanggo salajengna urang sakseni atau nanti simak bersama kata sambutan penyerahan wakil keluarga pengantin pamoga tina dengan ayeuna anu baris didugikeun ku pangarsa Bapak Kiai Haji Iden Daerobi. Pada yang terhormat sumangga Pak Kiai dihaturkan. Alhamdulillahilladzi ahalla lana nikah wa harrama alaina syifaa wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Al-ayat wallahu ma'a rasuluhu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj fa in lam yastati fa alaihi bis-sawm fa innahu lahu wija'al hadis. Ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Meratibul awqat, pengatur waktu, pembawa acara, melakukan payung untuk beribadah sedikit hormat. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para asatidz wal asatidah, para pilih sepuh untuk beribadah sedikit hormat. Bil khusus keluarga besar Karsanapun Besan Sekolah Warga anu sami beribadah sedikit hormat. Tekantun hilaf hadirin wal hadirat dikawit murang kali sepuhanom anu sami kupribados kalintang sangat dipika hormat. Dipayun urang sami-sami tasyakur bi kalimatil hamdah. Shalawat beserta salam senantiasa terlimpah curah ka baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalih kanten ka para kulawargana, ka para sahabatna, ka para pengikut mantena utamina ka urang sadaya salamatna. Kanggo salajengna Al-Fakir, Al-Hakir, pribados dina iwang kita sempatan
ngabantun asma daripada keluarga besar panganten pamegat secara perjalanan kersapun paman secara nasab makana hapunten anu kasuhun hampura amdi teda insyaallah moal seueur nu dipika saur moal panjang nu dipika ujang ala qadar ngajalankeun tradisi anu parantos maranti adat nu tos mufakat lagu anu parantos saluyu ketika aya resepsi pernikahan aya acara seren sumeren atau nabi seren sumeren kalaresan dina ieu waktos al fakir ngawakilan daripada keluarga besar pun paman ku anjeun bil khusus ngawakilan panganten pamaket wasta Muhammad Ridwan atau nabi kang arif teh janten poe ayeuna nama urang api-api ya urang nya hiji urang api-api juga batur itu berhal dulu nomor keduana urang api-api juga jauh itu maka kita ditelat-telat dari bandarana ayah heula tribal gitu. Enten penerbangan ayah pengenselan maka landing teh jadi opelah gitu. Nyata simkuring teh kapasapun pamantelah dan menerima mereka lain batur dia gitu ya. Maka kema asup kana paribahasa bahasa Jerman ikan sepat, ikan gabus, daun sereh diampar-ampar lebih cepat, lebih bagus sampai tereh kan ada harapan beres makanya para sepuhan di bawah hadirat sadayana dipayun pangindanan simkuring nyangakeun Pancasila wae naon cenah Kang Haji Pancasila sila kahiji adalah silaturahmi sila kedua adalah silatul wa'di sila katilu adalah silatul jinsi sila kaopat silatul mali sila kalima adalah silatul doa gitu ari kagenep nama entong sabab lamun dipake sila kagenep mah sila lain ka ditu kakahijina adalah silaturahim persambesan oge sadayana wargi di dieu pribados kalih rombongan utamina kerasa pun besan oge panginong khususna kersana pun anak yang Ahmad Ridwan nyanggakeun tali silaturahim pamugi katampi pamugi katarima hapunten anu kasuhun hampura anu diteda bilih dongkapna ka dieu nyandak adat nu teu mupakat nyandak lagu nu teu saluyu nyandak tradisi anu teu sami ukituna hapunten anu kasuhun hampura awi teda jembar mana sing agung pangapunten ka fakir ka rombongan sakali khususna ka bangsa nomor kaduana adalah silatul wa'di patali parantos aya pasini janji anu kapongker-pongkerna ieu tersapun anak teh margina da di kamari teh ngahubulang we aya naon centeri eta cenah ari teh hayang buru-buru tapak ari tapak mah teh kudu ka tempat karamat teh alhamdulillah cenah tos menang tempat karamat nama cenah di ditu aya guha syukur teh ari ngaran tapak mah kudu aya syaratna boga syaratna alhamdulillah geus aya syaratna naon teh syaratna nya alhamdulillah berenang suruh tuh hiji nauk dua gitu bahkan beja nama ieu teh nauk teh geus kinyukan gitu makana ayeuna simkuring dongkap ka dieu niti wanci nu mustari ningan mangsa nu sampurna ka karesapun besan nyanggakeun kada janji anu parantos kasini dina wangkit ayeuna ditedunan kali dilakonan ku karesapun anak nomor katiluna cek tadi adalah silatul jinsi pangengenan alhamdulillah dan utami mah ieu na ieu nu kasepna kitu nya lagi antawis pun anak teh teh panggagahna pangkase cek sararea oge teu geulis kitu alhamdulillah di Bandung ku simkuring wanci ayeuna kamoneng nur khusus teu bisa sarareaan mangga neng nur nyangakeun ti luhur saping rambut ke handap saping dambal nyangakeun lah cek bahasa beh dituna mah pentingna mah pan eta anu sapahing tina pingping sajengkal tina puja sajewok tina bahok gitu nya nu ngarengkol jempol tina bool gitu nu ngarengkol tawas pistol teh eta alat tempurna lah gitu nya insyaallah parantos dipawek ya insyaallah pokona tidak akan mengecewakan gitu tah tah ieu karesana pun anak ieu tuh tangtung luhung dedeg sampai alhamdulillah pokona masih mana lagi gitu tah namun hapunten nyanggakeun dengan ukur nyanggakeun jenisna sareng kadudena kakiranana masing ageung hapunten we karesapun besan kitu nya
Ka nomor katilu beres, nomor kaopat silaturahmi. Tawis kadeudeung tanda kanyaah. Memang upami tawis mah ngaleutneun teuing ngabandalu nyemat-nyemat matang pinang sanes kandem wargi-wargina dikawit raka alo eyang sagala rupina darongkap ka ieu patempatan. Nawis kadeudeungna nawis kanyaahna tapi sanes ngahina teu sanes goreng ala laora teu ala qadar nu ditanggel ala qadar nu dibawa es kuning eta mah ala qadar tawis kadeudeung tong ditawis tina segi nilaina tong ditawis tina segi hargana namun tawis tina nilai kadeudeung jeung kanyaahna kitunya. Aya bahasa bintinu garing dahana papanting nyayangna akar tepati perlu jinjing bawana nu penting alat pangbongkar. Insyaallah hari alat pangbongkar mah mawa di dia alhamdulillah gitunya. Terakhir adalah silaturahmi. Mudah-mudahan ya panganten anu atas diakadan dinten Jumat kapengker sing janten rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah muasyarah bil ma'ruf kacai daek saleuwi kadarat daek salogah cekolot mah kitu jang ari. Jadi kadarat daek salogah tong neangan logah nu lain aya nu marin eta we logah nu aya pohokan deui kitu nya. Ayeuna kacai daek saleuwi tong neangan leuwih nu lain ayeuna mah buyang we di leuwih eta nu aya kitu nya. Mudah-mudahan sing janten rumah tanggi anu seperti perjalanan orang-orang soleh bil khusus Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa kama alafta Ibrahim wa Siti Sarah wa kama alafta baina Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra sing sapertos perjalanan rumah tangga anu aya di naungan ridho sareng rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Rupina ala qadarna da dipanjang-panjang ke musa kitu diponok-ponok ke musa kieu eta mah konong jeung panjangna hapunten anu kasuhur hampura anu ditada boh dilis narang bisi pamalum sipating jalmi terkadang lepas kendali aya uraian penyampaian ti pribados tina saur teu kaukur tina baca anu teu dihaja saur catur nu teu akur bahasa carita teu sarua eta lungsur tina kaalpaan kali kabodohan saena fadhol ilham ti Allah taala lepatna kabodohan pribadi dina saena sing aya faidah guna manfaat dina lepatna sing aya dina ma'funa Allah subhanahu wa ta'ala umma sofa wada'a makadar ma asobaka min hasanatin famin Allah wa ma asobaka min sayiatin famin nafsi wallahul muwafiq ila aqwamit thariq billahi taufiq wal hidayah summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu kalian tadi kata kata sambutan seren sumeren atau pengirankan parantos dididikan wajah di keluarga apa nanti pamagat kami ngaturkan nuhun panginten ka Bapak Kiai Haji Iden Daernopi. Bapak Ibu sadayana di dari kata anu salajengna kita simak bersama kata sambutan panantian anu baris didugikeun wakil ti keluarga panganten itu di kada kata ayeuna. Kepada yang terhormat sumangga Bapak Ustadz Aang di Hateran. Di tengah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammad rasulullah jajan ayo Bayakin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Capek. Ta'ala fi kitabillahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati famarati dan sunnati falaysa minni. Sudah sedang puji kalian syukur orang sanggakan kata kalian Rabbi anu maha ghafur anu kalawan iradah sareng inayahna orang sadayana biasa kumpul ngariung bangun karonyok watupun wajah biar diraflah mubarakah anu mudah-mudahan ayungan ieu sing aya dina karidhoan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat wa salamna mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka junjungan alam bisa menjadi panutan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanten kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'at, atba'u tabi'in tabi'at, anu turut kamantenna dari kaya hayatna, termasuk orang sadayana anu sami hadir, mudah-mudahan kareberan kaluhuran salawat wa salam ti mantanna. Jamaah anu sami hadir anu kesulian fi kawarna insyaallah dimuliakeun monggo Allah bagi khusus rombongan panganten pamungket kita sama harap simpul ini dikoordinat. Oke, khusus para kasepuan, para teman mereka kersana anu parantos janten mubadil anu nami nyarenkeun anu sakitu kantosna kersana asal wau ini anu sakitu enreh kesan kaos pirang sadayana. Oke, kersana Sohibul Barnomit atau Nabi MC anu gelis kacida anu kusum kuring sami di pikorma dihinggakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, apunten sumberina ya saaf panginten cumarios ala qadarna urang nyenak pasunatan upamina salat berjamaah jamaah rakaat awal suratna panjang anu kadua penuh rakaat awal suratna 10 menit anu kadua mah entong leuwih ti 10 menit. Namanya alhamdulillah menyirimkeun sekitar 15 menit. Kasih beureuna pengilating 5 menitnya. Mari kunaon ka hiji capek, kadua misalnya kerugitan. Anu insyaallah panginten ahlan wa sahlan ayyuhal kiram wilujeng sumping kasadayana hapunten tetiasa ngajamuna ala qadar musaki ala kadarna terutama di tempatnya itu karpet Turki ya teh kan kehujanan jadi jalami jamaah sami hati upah salatan papat dalam masalah tina upami tadi kos kadangu kurang sadayana naon anu begikeun naon anu disampaikan karti eta silaturahmi, silatul wadi, silatul jinsi, silatul mani, oke silatul mali, oke silatul doa. Kami penampian seharusnya simpelnya tinggal nanti dah ada itu. Sampai dah lamun datang capek langsung dah apa setelah dikenahin jadi kuraya istirahat lagu. Silaturahmina terus pasti katampi kusin kuring oke kita terutama ke keluarga pengantin istri kalian ayah dina kabingahan mudah-mudahan kuasilan ayah pernikahan silaturahmi eta sing langkung-langkung ngajantenkeun kakiatan sing langkung-langkung ngajantenkeun pamagek silaturahmi margi upami diturut dina nasaban daya teh lain sasaha. Malahan upami ninggal karena susunan duriah mah ieu teh generasi kalima upami dietang upami teh kersana Mang Arid bin Haji Da'a bin Ayah Haji Jarakasi bin Ayah Atang Api Haji Abdul Salim bin Uyut Olim kalimanya pasti si Neng Ai sami Neng Ai bin Iskullah bin Meawi bin Haji Gofur atau Nabi Ayah Api Akinang bin Meawi binti Uyut Olim tuh jadi saruyut jadi serasa saha mudah-mudahan kuasila sing jadi pasif makin kiatna makin terpatrina silaturahmi. Oke, kangen silatul wadina insyaallah sami ditampi teu aya kabimbangan, teu aya kahariwangan, teu aya kamangmangan, tos yakin saya yakin naon anu dijanjikeun bakal ditepati, naon anu diucapkeun insyaallah bakal kapilampahnya. Alhamdulillah
cunduk kana waktuna ningang kana mangsana nitimfati anu mustari ningang mangsa anu utama ayeuna tiasa dongkap alhamdulillah pamudah-mudahan dongkapna aya dina kasalamatan uwi oge aya dina kasalamatan. Nah itu udah jauhnya itu. Kita hari sadesa mah sadesa ngawong dengan bisa ngampedah ngaliwatan sadesa itunya ngaliwatan Cirasas jauh seharusnya. Oke silatul jinsina sami oke ada katampi. Oke silatul malina naon anu didugikeun anu disampaikan naon anu disanggakeun anu sakitu maremana segala dijinjing segala dibawa ngeukeun kabur segala panjimanya budak-budak domba mudah-mudahan janten sedekah anu ditampi ku Allah digentosan anu berlipat-lipat ganda ku Allah bari henteu ngirangan engke kange pahala di yaumul kiamah sanaos eta mah relatif istuning teu diarep-arep istuning teu dipenta-penta nyari saya mah tong dibawa deui ditampinya mudah-mudahan singa jantenkeun eta mah rinceunna kanya ajang arit ka Neng singa jantenkeun sedekah anu ngajantenkeun kakiatan kami rumah tanggana Kang Arit sareng Nengnya eta silatul malina da anu penting mah aritna cek kolot eta mah ningking menurut malawa untuk dina pangpujeun kok teu penting jingjing bawana anu penting eta geus tadi dibahasnya. Anu terakhir mah panginten kange silatul doana sami eta ge katampi mudah-mudahan naon anu didoakeun tadi keputusana haji sing ngajantenkeun kabul dijabah ku Allah Subhanahu wa taala sing dijantenkeun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah jeung kangeuna sekolah tema sing sagorek pantek sacanggeut paduh sing tupika pake rok itu cek bahasa tema sing aya dina kanikmatan bekiriah batiniah dina ngabangun rumah tanggana oge nalika difasihan duriah mudah-mudahan difasihan turunan anu soleh sareng soleha. Oke panginten ti simkuring masih anu sahur bagi parantos tepat 10 menit eta mah kakiranganana iskuring kabodohan ti simkuring oke panginten langkungna eta mah ilham ti Allah Subhanahu wa taala dina saena saklide panginten ieu mah urang sadayana da ieu teh ilmu malam jeung itunya tapi anggar ari hate mah teu tiasa dipiceun urangnya umpaman panuju nyari itu mudah-mudahan ieu riungan sing janten hikmah sing janten barokah karena disehat karena aman urang sadayana urang sadayana kersana ngujan amin ya Allah ya rabbal alamin oke diususkeun anu pupus leme kersana Ustaz Asep kebon baru mudah-mudahan anjeunna ditampi amal ibadahna tegasna maot husnul khatimah panjenengan disimkuring eta mah ulah kira-kira ngapunten ida wajarna al-khata wa galatat bil kalami ana atlubu minkum afwan jidan akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas sambutan panantian atasnya parantos dijadikan wakil keluarga panganten istri dina dekat ayeuna harusana Bapak Ustadaan panginten ngaturkeun nuhun. Alhamdulillah Bapak Ibu panginten perjalanan panjang ya. Tadi Pak Ustad menyampaikan panginten tebih sorangan tegetinya janten landingna tadi cukup lama gitu ya kira-kira alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sadayana di dekat ayeuna orang sakseni bersama panginten ini ada penyerahan barang hantaran secara simbolis anu baris di paparin tuh ibunda panganten pameget dasar anu nabi panginten ti ibunda panganten istri. Semangga yang terhormat Bapak Ibu Ai Mas Nane liwah Ibu Imas tiasa naik ke atas pelaminan mangga kanggo maparin alhamdulillah ya kanggo dina dekat ayeuna panginten tos janten besan alhamdulillah ieu biasanya anak tepi panginten gitunya di panembong panena katembong gitu ya maka biasa cipika-cipiki mama sareng mama besan biasa ditahan dulu sekedar atas sifat ya awal ya perjalanan rumah tangga yang akan dijalankan. Insyaallah apa yang diberikan hari ini menjadi berkah, menjadi manfaat kanggo panganten istri dan tangtoso mudah-mudahan apa yang diberikan hari ini dibales atau nabi digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda alhamdulillah ya.
Tangkosna tuh alhamdulillah pangetan dina dekat ayeuna Bapak Ibu sadayana di Tawis katingal oge katawis ku sadayana di dieu mah sora tradisina di hantaran aya kambing pangetan nya mau pangiring dingan alhamdulillah panginten kambing mah oge atas ditalian di pengker gitu mangrupikeun jadi saking cinta kasih Allah berkah baik Bapak Ibu sadayana semangat. Ya baik Bapak Ibu kesengkering di kita hormat ya atau sabaraha lamir ke pendak sarang istri jangan jujur pisannya nama lamir dari yang pendak deui kalau coba dipanggil panggilan ka istri manggilna apa artinya sak bebek ayam sak dipanggil heula atuh ayam langsung wawakan intip tutupan helanya wawakan intip semangat Neng Nur biasa memasuki lokasi acara sama dengan ada mutayana panginten bertemu dengan suami tercinta semangga bager didampingi akan tapi diapit oleh para pengerainan pagi hari ini. Ayah Arif maksudnya yang akan menerima Neng Nur apa adanya. Insya Allah pernikahan ini pernikahan awal dan akhir. Insya Allah berjalan. Ya semangat beger, tiasa maju tadi. Ya, sarang Neng tiasa bersalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Cepangan ke pandangan dua nana bahir. Ya, sentangannya di semangat. Cepengan pandangan ada biasa di cepengan mastakana. Di cepengan mastakana kalau misalnya sudah hafal doa pernikahan silahkan dibacakan. Tapi kalau belum hafal berdoa saja dalam hati minta dijaga rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insyaallah rumah tangga ini awal dan akhir sampai syurganya Allah. Insyaallah surga menanti untuk kedua mempelai hari ini. Berkata Allah Bener sekali amanten ayat hari puasa sejati ayat telapak Indo. Pada Allah ayat dina orang tua. Maka Allah ayat dina mergana orang tua. Bager anak hiji tetunggal pamuntung.
semoga hidup kita syukur luar biasa kanggo hidup panangan anu teu aya lelah, panangan anu teu aya letih nama paringkanya paparin nafkah kanggo hidup ti kawiti hidup di kandung segala pengorbanan Bapak hatur nuhun sudah menjadi bapak terhebat kamu. Hatur nuhun atas tanggung jawab bapak kamu putra penanduk kapayan. Doakan abdi doa bapak teu aya doana kanggo abdi. Tekenging lelah tekenging letih di payun aya aari bapak di payun aya naik sumangga harewaskeun. Diri salami ieu aya unek teh. Diri salami ieu aya anu diri kana abdi anu terlibat kana mana. Sumangga diharewaskeun ti bapak ka aari. Ti bapak ka naik nur sumangga harewaskeun. Dadak dihunkeun dihapunkeun ka bapak. Dipun doa ka bapak. Ngahaturkeun nuhun ka bapak. Neng dadak dihunkeun dihapunkeun ka bapak. Lepas tanggung anu ngadoakeun hidup duaan. Ayeuna opatan. Hidup bangka, hidup baja, alhamdulillah ditampi ku mama sareng ku bapak. Cukung nikah ka aadit. Mama hatur nuhun parantos nampi abdi nikah ka nikmat. Mama abdi hayang disembikeun sareng putra putri mama anu sadis. Bimbing abdi. Tegur abdi kuliah aya kana. Enten caroga anu bertanggung jawab imam anu sae ka rumah tangga abdi. Doakeun abdi mudah-mudahan kapayunna paminten dipaparing putra putri anu saleh sareng saleh. Mama abdi hayang disambikeun sareng putra putri anu mama. Mudah-mudahan rumah tangga putra putri mama dipaparing karidhoan Allah Subhanahu wa taala jantan rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Agar nitip putra mama anu mama dipika asuh ke biasa kali ke bapak mertua neng biasa kali ke rama mertua. Bapak titipkan naik nur ke Arif. Bapak titipkan Arif ke naik nur. Ia mengertikan awal perjalanan rumah yang akan dijalankan. Tekengin isin-isin mangga harewaskeun. Lepas tanggung jawab bapak di ayeuna dipasrahkan tanggung jawab bapak ka mantu bapak. Insyaallah mantu bapak Mana Bapak Ibu suaranya Kampung Danau Sumba? Mana tim pengantin istri? Mana tim pengantin komandan? 2000 berbanding 3000 ya. Punten. Mama saran Bapak, Mama, si Bapak dompetnya dicanak? Langsung ditolak. Dompet. Oh iya deh dia. Mama, tas mama ayah. Oh sebenarnya punya nama ATM. Bapak ATM tadi dialurkan. ATM tadi dialurkan kan dia. Ya. Tas revisannya. Ti mama punten. Ti mama sareng bapak beresan oke rupena alhamdulillah tas revisan ya saudara. Baik, Bapak Ibu sadayana kami sampaikan ini makna silakan dari saweran ya. Saweran ini merupakan pepatah dari kedua orang tua untuk kedua mempelai dan berbagi kebahagiaan dari kedua orang tua yang sedang menikahkan putra putrinya. Di dalam saweran anu hiji aya acis ya Bapak Ibu sadayana. Acis yang mengrupikan tanda simbol kesejahteraan kalau kedua mempelai. Hari ini dikeluarkan 3 miliar, insya Allah datang lagi nanti 5 miliar gitu ya kira-kira. Kemudian selanjutnya apa lagi? Dalam saweran ini ada permen ini ya mama sareng bapak nyana kelas saweranana sekedapnya orang ngahala-hala ngawi heula sekedap ya kanggo mama sareng bapak tiasa nyana heula ya. Atos aya door prize juga. Oh iya aya door prize ya nanti door prize. Bapak
Ibu sadayana punten ieu aya door prize punten ke pandangan kiri ya dina door prize ieu aya sedotan sareng apa ini permen ya ini ada door prize isinya ada handphone ada uang tunai ada TV segala pokok ya bismillahirrahmanirrahim nyucuk galur ti kaluhur luhur laca para wali yang buat dalarea tinggal tinini aki ngawariskeun kabudayaan sawer Sunda seni asli istri wajib suhu tuhu satya babakti gelis anaki Nampa nanti kaistrian Rikrik demi hati-hati niara rizkian Tanya sage asal mahi